Udang. Ada ratul lihat. Buah-buah kurangnya. Ayo Oke iyo nulungan cinta yuk ke jadi babaturan cinta daek tuh. Hayo tuh. Hayo gurunya. Ngadengi kan artinya. Nya ngadengi kan? Hayo atuh. Redang kita mandi Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Hirup kieu wae lah. Pusing aing mata ninggalkeun. Pusing. Bos, nyeser bos. Aduh, ganggu wae betur keur ieu teh. Bos. Kunaon bos jiga nu galau kitu bos? Lieur ya. Lieur. Mantan. Kunaon mantan? Hah? Kawin. Tinggal kawin. Bae atuh bos. Jangan dewe bos. Ya, ayo naon ning hiburan deh. Yang dihibur? Heeh, hibur. Ko Haji. Ko Haji dihibur. Arek dihibur ya? Dihibur. Daguan di Pada bete, jenuh. Anjing, euy. Siap, Bos? Sok. Heula. Heula. Urang nu ieu, nu maenkeun. Main naon? Oh, jeung nyanyi. Urang nu mawakeun, mau kita nu mainkeun gitar. Bisa gitu? Ih, teu nyahoeun. Apa teh Dewa Bujana diajarkeun ku saha? Dewa Bujana? Ku saha bos ajarkeun mah? Hah? Ku guruna. Aing itu kan ku obos aing. Nya ani rek main gitar. Heeh, main gitar. Baji nyanyi? Heeh. Atuh ya. Nyanyi juga dia. Naon seuri? Gede-gede gitar. Yeh, teu nyahoeun. Daripada maneh? Naon? Hah? Gede tapi tuyul. Tekan bae bos. Yang penting mah tuyul gede oge. Nya geus. Ayo, lagu naon? Lagu bebas mau bos lah pokoknya mau Oji mah nyanyi we. Bener ya? Bener bos. Bener ya? Siap. Bener ya? Arek mah bos. Atuh ayo. Aduh. Terus melangkah
melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tanpa tuk hentikan sikapmu. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Shalalalala. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita cari pacar lagi. Ada bos, bisaan oi. Nah bos, Aja di kadinya tadi. kalinya kumaha ya bos? Nah tadi Emang gitu laguna. Buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Deng 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 deng. Pan obos kergalah. itu tadi. Buat apa susah bos? Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita cari pacar lagi. Heuh nya. Ayo bos. Heeh. Bos cari pacar, Heeh. kurang dengan duit. Ayo bener. Ayo bos. Dasar Tio Jada. Aing kita ngomong kita. Ini kadia deui. Nah, anya Rek naon sih maneh nu nutur wae urang capek nyaho ditutur-tutur maneh teh. ah tiasa ningal cinta. Capek. Sampai kunaon Capek kunaon cenah. cinta atau biasa ningal cinta tuh kan cinta oge. Berarti emang geus ningalinya. Heeh rek naon kitu. Ieu maneh teh rek naon nu nutur urang terus minta tulung teh naon. Lainnya kamari atuh ningali cinta mending geus capek tapi kok ngomong wae cinta jadi atau tiasa ningal cinta kunaon kitu capek kunaon da Capek kunaon cenah. Rek naon ieu maneh nu nutur urang. ih kan cinta teh tos caritanya kan cinta teh hoyong pependak jeung kabogoh cinta aya nu bade dicarioskeun atuh tulungan cinta tuh Maneh nu nutur urang nepi ka kieu cuman minta bantuan eta hungkul. nyahu Atuh neangan we atuh sorangan maneh teh kudu minta tulung ka urang. nya atuh amun bisa sorangan mah enggus tiba heula ge cinta sorangan da ieu mah masalahna atuh da cinta teh geus maot kabogoh cinta mah moal tiasa ningali cinta teh kumaha rek engke ngobrolna kan nya ada Embung. can ge ngomong Embung ye. Urang geus waktu nulungan jurig ieu. Boboraah nulungan jurig, nulungan diri sorangan oge urang teu bisa. nya tuh kan atuh tiasa nulungan diri sorangan tah nulungan cinta mah tiasa atuh kudu Bung. kudu bagus jadi jelema mah ame bisa masuk surga Moal. Am, Rek tega. naon nulungan maneh. atuh makan bagernya Teu. sakali we ke cinta mah moal ngaganggu atuh nanaon ka atuh moal di dieu wae engke Yang mah geus njuk mangkat atuh ulah ngaganggu wae di dieu. nyambung atuh kudu di bantuan Embung. Capek bantuan nu kieu. yang cinta mah arek ceurik di dieu sok enggak poe Sok. beneran engke ieu mau imah dijual moal laku cintaan mah Pek teuing da ieu malin imah urang ngontrak urang di dieu. bener ieu teh bener sih ya mau gitu ke cinta teh aing mah cinta teh geus nutur wae enggak poe we ka capek cinta mah teu pernah capek ge Hei cinta rek hei.
poe cenah mah pada cerik. Boga bulan bukan. Oh bae mereka gandengan tuh bisa sareng kena anak ge jadi zombie. Coba geus we. Ya. Lamun arek cerik tuh belah ditu, nya teh kadenge ka dieu urang sare gandeng. Adi itu mampu lah pambe. Masih ngomong jangan embe urang teh. Atuh cinta teh embuk. Hayang di dieu we jeung meh atuh mantuan cinta. Atuh cerik deui cinta mah. Bisa epeh. Yang geus kieu nya. Ku urang dibantuan. Ngan, lamun kurang si bantuan, omat maneh ulah ngaganggu urang di mangkat sing jauh. Gandeng ceuli urang. Lamun geus bependak jeung kabogoh cinta mah moal aya di kahirupan am gua. Soknya sia mun bohong paehan 2 kali kurang. Hayu sok, beneran ya? Diisukan ya? Diisukan? Diisukan apa ayeuna? Isukan nya? Ya heueuh capek ayeuna. Karunya. Geus isukan nya ke cinta ka dieu deui nya. Isuk-isuk. Henteu teh heula. Urang teh arek ngomong ya ka maneh teh. Lain urang tinu film kitunya lalajo jurig teh kos kieu. Aipek teh nu nyaana ge kos kieu. Urang tarik nanya. Ai maneh paeh meureun di bulan ku kapan? Nah, ayeuna bet bajuna kos kieu. Tuh. Aya kancingan deui. Oh, aa teh hoyong terang udan ya. Kunaon cinta teh bajuna kos kieu teh pake jika pocong teh pake kain kapan. Nah, lamun aa kepo kitu hayang nyaho. Mungkin lamun cinta geus pependak jeung kabogoh cinta ke diwartosan ku cinta kunaon cinta teh bajuna kos kieu. Kumaha? Nya teh kumaha heueuh. Kepo kan? Di. Lanjut mangkat teh. Yang geus atunya. Ulah ngagandengan sia penting aya. Moal ka dieu cinta marek jalan-jalan. Dadah. Oi. Gandeng tinggal mah curi. Capek nih. Agus, makasih ya untuk makan-makannya hari ini. Iya, sama-sama. Ini ada sesuatu. Apa itu? HP. Ya ampun, HP aku kan masih bagus. Gak apa-apa, ganti aja sama yang itu. Ntar minggu depan dibeliin iPhone. Ya ampun, baik banget. Makasih ya Agus, aku jadi senang. Ya ampun, Agus, anterinnya sampai sini aja nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya udah, terus sekarang mau kemana? Langsung pulang aja. Oh, langsung aja. Ya udah, hati-hati di jalannya ya. Nanti kalau udah sampai rumah kabarin ya. Tah gitu atuh. Mereka tempat juga jelema maneh teh. Urang jadi teu sieun, Pan. Mata maneh kunaon tah hari deung jiga can sare genep bulan. Jadi teh sare atuh. Arek ka mana teh ya? Eta teh kabogoh nu kayung yeun. Ieu. Ayo dah, ngambil teh. Ayo mending geus kangen kieu udah. Ya bos, cek urangnya naon bos, tor sagera milu, aing ngarujit ah. Pan ente saminggu can setor-setor. Atuh bos, can aya imah nu SOP bos. Apa teh SOP? SOP teh Standar Prosedur Standar Prosedur. Eta nu kos kitu bos, SOP teh. Hafal. Geus cicing di imah mantak naon aing. Keke urang setor bos mah ieu mah. Nyiapkan beh nyaho tempatnya di mana. Cek. Bos. Tuh, imah tuh halus. Ya
Nah bos tuh sigana duitna loba. Itu tuh. Ah, Bung bos orang itu mah. Nah, kunaon Bung? Imah koruptor eta mah gede oge bos. Ye, kan bae justru eta. Duit koruptor kudu dicokot deui, da mana koruptor ka negara. Iye, lain kitu. Cokot deui. Lain kitu bos, masalah bos. Mun kurang dipaok ye, dibikin ka bos. Hek dosana double eta mah duit rakyat. Keur mah dipaok kumaha dipaok deui ku urang. Sok daek teu Robert Tribo eta mah bos duit oge bos. Dorakan oge dinarakan lagi lila eta mah bos. Oh, bener nya. Heuh, daek kitu. Embung atuh. Nu rada mending atuh. Yang mending urang nang di, mending urang nang di. Yuk, sok bos memilihan lah. Punten. Mau enggak? Anu gaduh bumi ieu. Mohon abdi nu kadona. Pacin. Alian dok. Entah salah meh penasaran. Pokoknya mah antusan we nya episode berikutnya.